Cik bah tes pami abah tiasa ngadalang kakawen heula bah. Kakawen. Nya. Kakawen nu mimiti gitu. Teu langkung abah. Siap. Keula da kudu arek apa lagi. Abah lagi ruting teh. Kira 65 kilo jadi 78 kilo awak teh. Berarti senang abah teh nya. Kakawen. Iya saulira tandana panjang ia senengging sabda uning sinengging sabda uning nong nang nang ning sawiratan dana panjang sinenggih sabda uning ya sabda uning wis mama ulun lading teki ala bakti deneng asih ya dening asih ya wong asihing ora ketarawa nang nang ning nang nang ning notit leng remyang kang dia sumuking ya casing ruci aduh cas ing ruci wis mama leng remyang kang dia sumuking ya casing ruci aduh casing ruci lirih yang candra katewengan yang candra katewengan siwala salin sumabda gentur kang tirutur gentra ingkang cinarita engal anu kacewas ngawesaken kawontenan ing padepokan andong kancana padepokan sebelum ngidul copong ulun bae ngalir mentas jalan ngaran Sarikat Tampian padepokan sareng di pakampungan nanging resikat tinggal nama tak betah pikeun nyemah tumaninah pikeun jalma anu name dongkap ka eta padepokan sokomo keur nunengan ilmu kulik parti nunengan pangabisa nu janten kasepuhan di padepokan taya sanes mah begawan wiluka bima eta teh mah begawan luhur ilmu jemar panarsugi pangati leber wawanen tukang nulung kana butuh tukang ngalangkan husanganteur kana keung ngadabaran kana paekeung ngajet ka titeulem ngaudangkeun keur labun mereka nu daek es kuning eta panita teh tukang nulung sepi pamri rame gawe terayang di buruhan aduh kitu kayanana lami-lami ngandika ieu bekam ni loka tok weneng anu dina waktos eta dipayungan ka ingkang putra Raden Bang Pancakusuma aduh Raden Pancakusuma luk tungkul ham maring kudat nyemah narinang sabda acih ninggal pamunteun mah begawan lami-lami begawan biloka ngandika suara sepuh anu ngandung pangaribawa nah batu kasli eta memeh pok teh ngomong batu geus teh heula Hema, guys, kalau mana boga penyakit B, penyakit B teh hiji beli, 2 beksen, 3 boson, kaupatan teh padagong, kaca. Nah itu kemalinaan. Ari incu eyang candi gorowan kasep, incu eyang bang Pancakusuma. Yap, kadieu kahareup diupna satata jeung eyang. Eta iserkeun korsina, ya. Markaya wong Wiswanu markaya wong Wiswanu anu sapisan ya wanu sapi
pisan madep kapayunan ingkang eyang begawan wiloka madep kapayunan ingkang eyang begawan wiloka begawan wiloka Raden Pancakusumang kapayun ngeset caritna kapayun begawan wiloka. Aduh. Kapayun Kaulan kang jeung Rama Eyang. Unyuk sumangga putra panjenengan Bang Pancakusuma ti payun kapiatur ngaturan sumasuk kemugi katampi. Kaulan kang jeung Rama Eyang. Semah bakti hidup boro-boro dipenta dalah dagi. Geus ditarima ku leungeun kenca jeung katuhu teu diteuneu dihanap-hanap. Di luhur namun munan dicatat nanti sanabari eyang kasih aduh atur nuhun lak saketika bingahan eyang atuh kali perkawisna naon cu boh bilih putra panjenengan teh aya kalepatan mugi we Kangjeng Eyang teh luntur kalbu leah manah wening galih ni pamrih ngahapunten kana kalepatan putra panjenengan kaulan Kangjeng Rama Eyang boro-boro dipenta dalah teu hampura eyang teh geus aya di hidep ngaturkeun nuhun kaula nuhun Kangjeng Rama Eyang tos sakitu heula nya panjang teuing moal tepi ka subuh atuh bayang jam 3 atau sadage ieu mah jaba ngadalang nya jaba teu ditabeuhan nya jaba eueuh sinen jaba teu diburuhan tah kitu nya nya bah sakitu jang kade bah sekali di bah kade ye pami abah kan sok ngadalang sok ngamainkeun wayang pami abah tos janten kade ulah ngamainkeun masyarakat oh kan kitu nya dalang pekasulan teh rajan teh di dalang karibuhan oh ya keur dalang teh abah meres lagu mancing teh ning ku dalang dari amung ye lagu mancing ge ye baheula ya kak keur budak aleungkeun mah aleungkeun baru herang liar mijah Slom giriwil hari anslom ngagiriwil plung kacemplung lem titelem epan telem kukumul amul-amulan kenur matang kocok jajan jeceng taleuh lempeng panon manak sirnu mani top tah lauk mere dahareun mangga gerat tuang mangga raos paucok ditanggung dedeyeun mangga ulah isin epan cangkilu ukur dilangkung epan papatong kala diplong ku epan colek kalah didelek lekcom kira kelek bau oncom tah eta lagu mancing teh sakitu guys sanes waktos urang heureuy deui bari ngadalang da galang pada tabuhan ieu mah dadalangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah waalaikumsalam